mudah-mudahan salamet Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang geus salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kieu ge dibaca diusap ka handapan cek pamajikan handap caki uci ge aing ban nu jadi tatagaunan tah. Masyaallah eta abeh babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna haza hatta idza ja'uhu wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Urang nulikeun masalah soal nafkah sarwiti gawin jeung kizaid guari boga anak ngalahirkeun sarwiti eta anakna begitu datang ke alam dunia sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna sakali deui walaiha wajib kanya sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi maka wajib nyi sarwiti nyusuan anakna anu pertama wajib tah borosot adanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan Allahu akbar ngadengikeun orang teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus si pandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah meunang maling ulah meunang korupsi ulah meunang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta sing hade kuari mah geus teh darek nusuan si indung teh bae langsung gak embung cenah langsung susu sapi geus bae make susu sapi mentak kagedean lagi atuh geus bae nya nanti aja ngarasa sapi anak sapi kaditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh kadituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teh disusuan ku indungna wayahna sakari deui ka indung ieu mah ka salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah tah kadituna mah bebas
cuma badahu sabada nyusuan anak manu pertama ilam yujad ilahia au ajabiyatun wajaba irda'uhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu tadi urang jarang panu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat teh manu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae lamun eueuh kadang-kadang indungna eueuh cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak tak eta ku indung bere heula nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasa geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui Masya Allah ini jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh teu puguh teu karu di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakit teh ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingseun waduh ini kalau seminggu lagi tidak lurus nah ini harus disesar geus ceurik bae utang hitung bae aset nu aya naon ieu sepeda kempes warung bangkrut asana ya kontrakan can di aduh bingung bae ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jangka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup gara modar ge gara iya tuh emang kumaha gitu kubu-kubu batur ge keur bingung mudah-mudahan salamet Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna, kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang geus salah aing ngomong. Sakali deui beuteungna. Besi kieu ge dibaca diusap ka handap pan cek pamajikan handap caki uci ge aing pan nu jadi tatagonan tah Masya Allah eta abeh babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna haza hatta idza ja'u wa futihat abwabu hatta aya wa futihat abwabu hatta faul wa futihat abwabu wa qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang ti luhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna baca deui bismillahirrahmanirrahim asyaqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh ai jampena babari ai mah USG gitu di USG waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba
kurang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula menok bagus jasa ieu mah tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmateun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan WSG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka gitu masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah ke ku emak dibantuan mana salakina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya mah naon beureunna kos gitu jadi tenang madukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah sesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar empang jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan masyaallah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala ngeunaheun jasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha mules geura datang we geus ka dieu can mules mah teu kudu kitu pangeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera wah ini bahaya cek teh datang maka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan heula ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ 5 poe pan HS teh lain saya aku nunggu dibayar ceknya nama naon mun HS di mushola mah bebas pan eta mah masyaallah karim aduh teh lahirna supaya rarapih ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nulungan teh nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna doang wajib indungna nyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek di kanu sejenkeun cara di timur tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun wasasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan do madarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen gaya nu siap nyusuan lam tujbaril teu menang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bedek bedek ada udah burat teh gitu asal tak nyusuan we gua usah kumaha urang Turki nah
didele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah ulah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang mendek bae mangga henteu bade masalah Bayun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan sepisan ka anak rasa dedeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditika ku bapana eta teh tadi palahuman wa filasoh meunang kanu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae kanu sejen naon kos kitu Aisyah 7 kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man uha teu meunang kanu jadi salakina yen ka bapakna eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul ieu khusus seueurna ulama wallahu a'lam ini topako talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadina mah kula moal hayang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan ceuk salakina teh cek pamajikanna teu naon ngan kurang mah bayar berada tuh bayarna teh ya eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit bae aing atuh tadi lamun 1 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikan anak nyusuan anakna teh nu tadi naja aya ieu batur mun batur mah tetep teu dipasinikan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan eta teh meunang kan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae kuneng melah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 aduh tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pemajikan gitu ya sehingga deh kebalik aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke urang 40.000 ieu bapak majikanana yang dibayar sapoe 75.000 atawa 100.000 tah eta mah keukeuh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh ka 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarrat ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarrat lamun gawe karena Allah deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya maridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki na ku bapak eta budak
Itulah urusan nyusuan ya. Mantap kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangyusuankeun anak kurang. Pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kudu jadi salakina. Geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah. Geus lamun salaki bager ka pamajikan, pamajikan bager ka salaki, begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa. Masyaallah. Coba mun salakina galak jasa jeung pamajikan nama sabar. Kamajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji pada tuh sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampiling ongko ban kula ayeuna mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikan anak bo budak didadahan ka sorga. Ih, panung kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan. Pamajikan ge bager ka salakina, moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya. Nyaritakeun sifat bareng. Urang mah hese. Sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang jadi aya bae teh di hate teu daek poho-poho kacipta ku urang biwirna irung hunung sagalana aya di jero hate okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat aduh luar biasa mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin eta lah. Jadi terlepas tina masalah cinta heula. Ketika jelema ieu boga rasa cinta, bakal poho sagala-gala. Mantak aya bahasa cinta adalah buta. Cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae. Urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat ditu ngaliwatan kuburan terkenal kuburan eta asal jam 11-12 ka ditu osok aya ririwa angker luar biasa tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu hujan ngelecrek angker nu luar biasa poek listrik urang boga janji jeung kabogoh urang kajen tingku kumaha ge apapun yang terjadi sekalipun nyawa taruhannya wow eta memperjuangkeun itil kos kitu aduh Gusti ya Allah eta cerita cinta kuari jelema memperjuangkeun dagang karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan nyana aya perjanjian-perjanjian nupi untungan walaupun kudu nyebrang gunung nyebrang lautan make udara dan lain sebagainya dilakonan bae teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura teu saeutik nu kudu transaksi di Amerika teu saeutik nu kudu transaksi di Belanda demi keuntungan pokona mah wajen teuing kadengikeun layan ngubrus malulu tetep bae kumaha engke wae cinta dunia seperti kitu jelema cinta jabatan hayang jadi bupati nu tilok silaturahim didatangan ku nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu ka dieu kudu make pakaian ieu wih terus baik ternyata tinanya lolondokan jadi bunglon beneran
Iyalah akibat cinta perlu dibere perlu disanjung terus sebuah cinta lamun urang geus cinta ka Gusti Allah kajian kukumaha ge dibelaan bae urang resep jasa berjamaah kebenaran poek listrik di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27. Pokoknya tidak mau tahu berangkat baik ke masjid sekalipun tipaleset. Iyalah karena cinta Gusti Allah melalui sholat berjamaah. Masya Allah. Ku cinta mah baik. Karena ia dididik soal urusan batin nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang padahal tenang mah lain pinis. Padahal karomah mah lain tujuan nama lain tenang lain karomah hiji Allah ngan awalna dibere satu ketenangan sakinah di dieulah manehanana berani mentang mata batur sare nyana hudang batur sebeuh nyana lapar batur gagayaan nyana cumplang campling naon ieu masalahna cinta Allah geus teu maelu kajen kukumaha ge dinasehatan ku sasage euy sia kunaon eedanan seuri bae hei sia kunaon atuh ieu bangona walah wahul seuri bae hei sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae sebab naon sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moah pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore Masya Allah tetep bae adem ayem kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kahiji kadua katilu kaopat garulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus bae ada satu kenikmatan aduh hiji tilok marah kadua ngusapanana pohara belana ka aing luar biasa ngagairahkeunana jeung nganasehatkeunana ya pokona mah soal rupa mah kos kitu pokona jangan dilihat rupane tapi isine widih ya rupane ora pira waduh tapi apem me waduh sia mah ka apem baeran pugu bararasi ta apem nah iyalah cinta urang lamun berbicara cinta kos gitulah kuari jelema mencintai cincin hudang ti peuting batur mah tahajud kunaon ngagosokan cincin eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diunggar lembur bloon biasa ngagosokan cincin tengah peuting ku goblok-goblok deui mun pake maca Quran atuh tapi tetep bae cinta cincin Masya Allah disorot deui oh pohara di luhur disorot dihandap disorot padahal kitu-kitu kene boloon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rod cincin digulak digelik digulak digilak digulak di wow cek geus aya seteran ya cerita cinta cinta wanita, cinta dunia, cinta cincin, cinta kendaraan, cinta jabatan, bebeakan. Kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah, ieu mah kan ngaji rasa. Nu bantak dididikna lalaunan ku guru thariqah, teu bisa sakaligus. Anu langsung sakaligus tamat mah sugro kubra. Wah, tuh beres tah bagus. Fotokopi bae ku sia. Meuli ka ditu ka meranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mentem sepeleng bisa. Tapi dididik yeula dideuleu langkah-langkahna. Dideuleu kekepesanana terhadap dunia, dididik dicarekan, dididik dicarekan. Tingkatkeun ieu kieu kadeuleu mun cara langlayangan mah geus bisa dipaenkeun. Kuno main kenana lantaran ieu langlayangan berat ka buntut teu daek naik. Kurang buntut di buntutan. Berat sabelah ngigir bae, berat ka belah dieu ngigir bae.
diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan ye teh miring baik belah dia kurang diraut deui supaya ngeunah henteng payankeun ka dieu payankeun ka ditu nurut ye guru terhadap murid seperti kita. Itulah dididik ieu teh supaya boga rasa bahwanya na didelekeun ku Allah, bahwanya na didengikeun ku Allah, bahwanya na teh dikanyahokeun ku Allah, tak kena boga rasa eta tah. Pan urang ge ngaji manggeus nyaho, malah didengung-dengungkeun disapekar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadisi. Aduh, Masya Allah. Tapi kalakuan anak kos tungateng arti kana wujud kira mbako aja. Wayah ngeridit baik. Wayah main bola di TV terus baik. Hei, ai isya kaunuhu aliman samian basirona mana? Ai dina pasa peker mah pohara jasa. Di berjamaah gun kunyano. Ceramah bisaan jasa. Saudara-saudara sekalian. MZ mah eleh. Nu matak eleh geus paeh kan MZ na. Tapi kalakuan kos adu teu ngarti lawan tak teu boga rasa ieu mah dek dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat zikir teh ngeunah maca sholawat teh nikmat ngeunaheun tafakur teh geunaheun sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar kemudian ayat tah kuari reungit urang lamun teu ngarti bahwa urang kerjeng Allah eleh kuda mah sesepak war cakna mah teu batal tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah reungit ge hiber nang Allah ketika reungit jocok ka aing nyocokna eta menang Allah geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah baik-baik besi aya reungit meureunanan ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnyana teh kudu di aing nangatur Allah meureunanan nyana supaya sebeuheun di aing nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtungna mah ngobrol jeung reungit eta mah jam penjabaran matak ieu mah rasa hese dijabarkeunana ketika orang salat Allahu Akbar panas cik watak urang mah embung jasa hareudang teh jahayangna mah tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang ye cak watak teh ieu mah watak ngan aing keur merangan watak deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeuneunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran aing teh hayang nyaho ka harti Quran aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran ku sia teu pernah diparaban aing nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak kitulah thariqah ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak ketika awak urang lapar dahar cak roh tuh sia deui bae dahar ketika hees tuh cak roh sia deui bae hees aing mah can diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cak roh iraha sia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cak roh ge nyarekan ka awak urang nyarekan ka awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cak roh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus puguh tunduh sia molor keur ngaji ge hees bae ai deuk ira diparabanana tuh ketika urang maca Quran kakarak menang saayat 2 ayat aju bae sadaqallahul azim goblok cak roh tolol sia deui bae asal kajen kukumah ge coba ta sadaqallah naon ge bener bae ngopi tuh kan cak roh teh ya tuh sia deui bae ai irah di parabanana roh marah antep cak roh ke di akhirat sia nya dibeulem sia badai geus dibeulem panjeung aing-aingna
cakroh teh wayah atuh ieu lah thariqah dibulak dibalik ngeuweuhkeun watak tobeat urang di ka Allahkeun supaya leres sakumaha layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah. Ketika datang instruksi ti Allah percis ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq cek Abu Jahal, Abu Bakar siap percaya gitu kana lamunan Muhammad kana sihir Muhammad gitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina tina naik kaluhur lagi ka Sidratul Muntaha ya siap percaya leuwih ti eta percaya Abu Bakar Siddiq iyalah iman anu luar biasa bandingkan jeung urang titah ulah ngeridit masih ngeridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol teh coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu toh tu bolot dek datang ka mana ieu urang ibadah iyalah diperlukeun thariqah teh diperlukeun saat jelema teh ikhlaskeun melalui thariqah teh diperlukeun saat jelema takabur datangkeun thariqah teh diperlukeun ketika manehna hubud dunya datangkeun thariqah teh diperlukeun ketika jelema ieu kitu hubur riasah yang jadi pamimpin datangkeun thariqah nu matak thariqah teh diperlukeun bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di thariqah mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekat ketika manehna ujub cak thariqah ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abe ulah ujub sok geura maneh teh ka hubul dunya be datangkeun thariqah abe thariqah teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubul riasah nu matak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko ti dituna norekat ongko tapi manehana du dunia terus bohong berarti norekatna tah ieulah diperlukeun thariqah mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatul sir lelembutan sir latifatul qafi lelembutan qafi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep jasa duh asana aing bogoh kasar witi lelembutan main tah ngaranna cinta datang teh mah lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere firasatul mukmin awas adaku firasah seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang ngetek sing hade ka firasatul mukmin bantak mentalah petunjuk ke ahli firasah nah kuari mah ahli firasah mah ge ahli firasah nah mulai kuari dididik lalaunan perlu puasa perlu henteu nu penting mah eta we ku urang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidmahna dan lain sebagainya mulai kuari rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok lain deui sih rada muringkak bulu asal zikir be muringkak bulu buah aya jurig henteu muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah kuari asa aya bae tah Allah di dieu teh asa bareng bae jeung Allah mulai tah dengan sendirina ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieu lah dibere jeung henteu urusan Allah nah kuari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasarannya timbullah penasaran di mana datangna teu nyaho kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon eueuhna naon di jero hate
maksud orang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokoknya ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan di let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeurkeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga eta eueuh deui tidinya lah dek didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abdi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae kajen ku kumaha ge mulai deui di nol-nolkeun deui nu eta teh ka mana kau ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin saminggu mungkin sabulan mungkin satahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya be ulah waka ka Allah hayang ka eta be terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol dibere mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah ieu rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatah wa inda ahlil jami azat was sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh manit tasofa bil ilmi zaid teh alim kasipatan ku ilmu zaid teh manit tasofa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atawa zatna zat zaid kasipatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta ja moal aya ilmu misah sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifat mah tina mausufna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aingna aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho di nu loba jelema aing nyaho di nu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang nah urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti nah ieu keur carita dua macem inda ahlil farqi urang asa ka ihatah ku ilmu Allah ketika orang jadi ahlul jam'i orang babarenganna jeung Allah melalui zat melalui ilmu teh tadi nah nu mantak dauhan Allah mayakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum urang lamun keur tiluan Allah nu kaopat da selalu bareng berarti selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum urang limaan Allah nu kagenepna berarti selalu aya wala adna urang kaopat Allah kalimana urang katilu Allah kaopat da min zalik wala aksar illa huwa mahum urang 10-an Allah ka 11 urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina dina harti teh selalu bareng jeung sahabat be urang sorangan Allah ka 2 urang 5-an Allah ka 6 teu pernah bareng teu bareng terus bae berarti urang isin tidinya nah nu mantak ku ari kieu lantaran terus-terusan aina makanu di mana bae urang ayana Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu al-ma'iyah bil ilmi umum sifat ma'iyah ku ilmu umum ketika urang
boga rasa babarengan melalui ilmu umum tama tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmu na deket atuh ka Allah deket na urang ka Allah ku ilmu atuh tama khusus garana wali ngan wal qurbu bil ilmi umum deket ku ilmu umum wa bi zuhuri tajalli khususun lamun ku zahir tajalli eta lah khusus ku ari kieu urang ibadah bae ka nyayan aya dibere duh rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang cak Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu ngan ilmu na beda ti batur ilmu sia kudu dipetakeun nyaho sia petakeun metakeun anak bahwa aing teh nyahoeun ka sia pada teh urang boga ilmu urang na teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang petakeun geura ilmu tak ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ilmuna ilmu Allah urang dibere ilmu kanyahona urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang eta teh anu Allah atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon asana puyeng cenah kieu emang sia mah puyeng bae perhatikeun urang bodoh ka Allah kuari dibere tek ilmu bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah eta teh leutik du kos kitu mah umum tamah kuari kieu aing mere ilmu ka sia mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia beuki luhur tuh tadi maka karak ge aing mere ilmu ka sia geus kuari urang boga rasa ku ilmu urang bahwa Allah teh nyahoeun dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka sia pan eta kudu make ilmu ta eta ilmu nu eta ge tuh nu kahiji nu kadua nang ti Allah tah eta belai dihayal ku rasa kuari ku kos kitu doang mah tak kuari kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran tapi wa bizuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu na bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku ilmu eta teh danu Allah setit catungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah lepaskeun geura ieu urang dibere ilmu ku Allah ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah mual ayat tajalli ka jadi gau sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang nu mantak lamun aya kiai ya tah mah budak so amat sia nyaho alpiah ge panti aing kiai jauh ka Allah sia geus so amat pan sia nyaho Johar Makmun nyaho mantek teh ngaji ti saye guruna ye sia nyaho kalip bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah kana jan nyana jadi kiai sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha ieu guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh ku siapan aing teh guru sia tidak teu bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing tah eta teh ilmu ti aing eta lah hijab antara dirina jeung Allah pikir mah kos kitu bae nu mentek lamun jelema teu norekat wow make di radio di televisi di orbitkeun hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia orang di jero na dagang karung nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat mah henteu sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah sanajan cek syariat mah masalah untuk syiar ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu hadirilah pengajian Alpiyah Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang miftah 5 juta eta mah kiai dagang ilmu
dagang ilmu syiar dikaradiokeun dikatelevisikan di selembaran dan lain sebagainya salah henteu demi syiar cak ahli thariqah salah moal meunang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara dirina jeung Allah tuh banyak berbagai tingkatan-tingkatan nah kuari mah rasa ya we Allah teh melalui ilmu ti kelekep teh ilmu Allah ya aing benta dibentakeun ku Allah nyahoeun aing peureum dipereumkeun ku Allah nyahoeun aing udang diudangkeun ku Allah berarti Allah nyahoeun aduh aing teh kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut urang silem di laut kahareup ka tukang kagigir kabeh cai laut kaluhur ka handap cai laut ieu ge urang ti kelekep dina ilmu Allah kahareup ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah ti kelekep dina ilmu Allah ambalayah keneh tah nu geus kitu mah loba keneh ya Allah eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngambalayah ulah ieu mah keur carita nu ka Allah loba tah nu kitu mah menteknya nama beuki sieun bae ka Allah titita ngredit ngabiri gidig tita asup ka Golkar embung sakumaha deuk ka seuneu sieun ka Allah sieun nu geus kitu diajak ka pendopo bae embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang embung ka pendopo teh berkatna mah tetep kiriman jiblon mah jelema nah ieu geus beuki apik beuki sieun kunaon eta rasa dikajahokeun ku Allah beusi salah ambalaya tapi ketika nyana leupas teu di aku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah eueuh tata dina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa eueuh bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah majzub ngaranna nu geus kitu teu boga rasa dirina aya nu mandak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teh salat keur edan Allah kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana karena ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat. Nah eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah tangkal lain tangkal tapi Allah tajalli eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah sanggeusna aya nung naon ngaranna utar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunya tapi nu nyieun dunya ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya ke mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese ieu lah pangkat kutubul aulia wa tajalli khususun wa dzalika wallahu a'lam bissawab.